I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. NTX Production. Kacaritakeun dua patih sakembaran, Patih Purawesi jeung Puragading. Sejenna kapasamuan bawana hayam sahiji, patepung di alun-alun jeung cium wanara. Dek ka mana paman bet ngeuleuh duaan? Nah mana wani-wani ka aing nyebutkeun paman kapan aing teh papati? Disebut sih aku daek disebut paman ge mumu. Nah mana anak saha? Anak bapak. Bapak mana teh saha? Salaki indung. Indung mana teh saha? Kapan pemajikan bapak? Di mana yang mau hayam nani alus-alus teuing. Turunan ti sayangna asalna tina indung bikang bapak jago asalna tina endog. Atuh da geus jamak mupakatna cik ngilikan. Tah geuning buntutna. Abong-abong. Iya abang-abang mah songong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngancarkeun hayamna tina kisah. Ciung wanara oge ngalepaskeun hayamna. Ger bae diadu. Kacaritakeun hayam patih nu eleh eta dua patih teh ngambek. Ciung wanara ngaleungit ninggalkeun tempat eta. Duh, rai tiwas hayam urang paeh, budak leungit di. Keun wae taksiran anak siluman. Eta dua patih tuluy arinit ninggalkeun tempat muru kapaseban. Kacaritakeun lengser jeung ciung wanara. Teka mana wa? Rek kapaseban milu ka uwa. Empung teu wawuh. Teu umum teu wawuh jeung kuring. Nya teu wawuh udah papanggih ke kakara. Lengser ngaleos indit kapaseban. Dituturkeun ku ciung wanara. Kacaritakeun geus nepi ka paseban. Asep di mana? Kapan uing ti padusunan wa nya kuring nu ngaran ciung wanara putra nini balangan trang aki balangan trang. Syukur teuing juragan ku uwa geus kaharti. Ieu wa imah saha? Ih, Asep ieu mah paseban. Oh, ari nu sukuna opat mata loba naon? Kosi gading tabur inten. Paranti naon? Paranti linggih raja. Kumaha lamun kuring di dieu kan? Ulah bisi doraka. Ciung wanara teu ngagugu kana panyaram lengser. Ge kuae ciung wanara diuk dina kursi. Tapi kursi nu di dieu teh remuk lantaran teu kuateun ku awak ciung wanara nu berat. Lengser reuwaseun. Duh agan tiwas urang teh. Tangtu cilaka disusul kanu kagungan. Eta paranti naon? Ciung Paranti kulum wanara raja. tuluy naek kana ranjang katil. Tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek. Kacaturkeun ciung wanara jeung lengser geus aya di pasamuan payuneun Ratu Galuh. Ini orang mana? Abdi urang gugur sumpeun. Saha ngaran? Abdi teh ciung wanara. Tek naon sejak teh ka dieu? Sina jarek nyorok ngadu hayam tapi kulangkung awon. Hayam ditinggalkeun hayamna. ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam aduna ciung wanara. Iya hayam teh di mana asalna? Sumuhun pariksa Gusti ari hayam abdi turunan tina sayangna indung bikang bapak jago ngendogna satahun sahiji. Sayangna kudu kanagan. Paingan hayam teh bet alus. Sabot kitu Dewi pangrenyep ngaharewos ka lengser. Lengser, sok inget ka embana gani ngerum. Basana waktu keur babar di kakaya. Ari ayeuna nu dipikeun datang deui ka payuneun ratu. Aing teh kalangkung sieun. Tong dianggo sieun sabab ieu boga ibu, ayeuna mah ku aku gamparan. Kumaha engke ku aing dipikir heula. Abdi mah teu ngabantun
dan sineja rek numpangkeun umur. Ade adi tega mah kana umur tilawanana ti aing negara sabelah. Sumangga ulah pon beurang ge sejak ngiringan. Ayo berapek makalongan bogotosna tatis 2. Hayam diadukeun itu teuneng ieu ludeng wani sarua daekna. Hayam teh prak bae abar silih pacok ku pamatuk, silih ngitik ku jangjangna, silih peupeuh ku sukuna. Hayam sarua bedasna, lila-lila hayam ciung wanara kadeseh. Hayam teh pek kapaeh, hayam teh dibanjur, tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang, nyurup ka hayam ciung wanara. Akhirna hayam ciung wanara bisa ngelehkeun hayam Arya Banga.